Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya baca panggil sareng kana saung si Cepot. Alhamdulillah ya Mang Cepot sehat. Rahmat dedenan euy Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mang Cepot ya sahan ceramahnya namanya. Alhamdulillah Mang Cepot teh seutik-seutik diajar bubuhan eta ge kamari aya nu nitah cenah hayang ningali Mang Cepot ceramah nya kapaksa Mang Cepot da bari teu bisa oge gitu. Jigana murid akhirnya. Tuh dewek mah teu masantren acan. Murid mangodang sanes. Mengodang lebih alus ceramahna. Mengodang kemarukan kesepuhan urang. Kesangka Mang Cepot. Sabaraha hari amplop Mang Cepot ceramah ka panggung? Dewek mah teu ningali amplop euy. Dewek mah ningali teusina. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur anu kagungan nana dari Gusti Allah teh. Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kanikmatan, rahmat, karunia anu sangat luas kepada kita semua. Mencepot kamun bahasa Indonesia mah osok balelo sehingga kita bisa hadir. Sehingga Mang Cepot itu lain kita. Sehingga Mang Cepot bisa hadir, bisa aya deui dina video. Nah, kulantaran Gusti Allah maparinan ka urang kesehatan, sehat nikmat, sehat lahir, sehat batin gitu. Mang Cepot balelo ngahampuranya bisi Mang Cepot bahasana ngatong gitu balelo hampura da Mang Cepot malain ustad deulenan euy. Di mana masantren Mang Cepot? Dewek macam masantren acan deulenan euy. Kenapa berasap maki tenan? Teu saha henteu dewek mah teu guru kesasaha. Jadi dewek mah mun ieu mah jadi tanpa guru sok-sokan gitu, sok-sokan buru-buru sok-sokan non ulah sok-sokan itu jadi kumaha nya gara-gara nama aya nu nita kamari hayang ningali Mang Cepot ceramah kakak jadi manjang euy. Aduh langsung ka kuring eta teh kapanan sidik kasieun dina eta panan. Dewa kelamatan nya. Ku dewek teh dicokot. Atuh shalawat serta salam semoga senantiasa tetap dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in atba'in sampai pada kita umatnya yang turut tumut kepada ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balelo leuy aduh ampun. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan da urang teh euy kasalamatan urang teh deulenan tenang Cepot. Urang teh sieun panang urang teh ku seuneung neraka. Ayeuna urang aya di dunia dibere kesehatan, dibere kanikmatan, kudu bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kan diwasiatkeun ku Mang Cepot nya keur diri sendiri atau khususna umumna keur anu ngadangukeun ieu omongan Mang Cepot anu ngalor ngidul anu teu puguh jurusanana gitu. Iya, Mang Cepot ceramahna. Deui kumaha atuh Apa modal teu masantren?
ternyata teu ngalaman diuk-diuk acan di pasantren euy. Malum da Bang Cepot mah teu sakola-sakola acan. Lamun tahlil mah gatola Mang Cepot. Tah, lamun tah ieu mah heueuh Mang Cepot mah. Umur 46 mah sekali wae. Lamun aya rokok dina gelas dewek mah panggeulana deui. Ngopieun mah deuh. Dewek mah moro berkat teh tah dieu teh. Udah mah udah. Eta mah geus ibaratna mah geus hak masing-masing eta mah nya. Niatna mah kumaha masing-masing we. Si Dewa ka mana Cepot ka pami? Si Dewa teh euy keur nyawa mainna teh keur ngebon walu. Si Gareng ka mana Si Gareng keur ngebon cengik. Hibuk maranehna euy. Dewek ge buat mandama Cepot. Bapak dewek sama nyata bapak dewek teh keur dengarna keur pilek deuleuh euy. Malu geus kolot euy. Watir. Ya. Usul teman aku mulai emang. Nah, masuk merah gitu. Oh, masuk betul. Bahasa Ira masuk merah. Karena di dia bayaran. Bener ada bapak dewek mah PNS Lurah Semar Kuda Pawana ngaranna ge. Bener. Lain bapak dewek nu mere kasih lain. Ya, tadi wasok. Oh, bener. Gitu atunya. Dan naon-naon oge urang teh kudu saling turu, kudu saling bere, komo jeung tatangga nya. Urang teh kudu silih bantu euy. Kudu saling urang teh. Boga rezeki saeutik. Ulah disumput-sumputnya urang teh bagikeun komo aya tatangga anu keur ngabutuhkeun eta teh ngahunuhunkeun teh ka urang deuleunan euy. Lamun misalkeun aya tatangga anu butuh nya tah dihek dibere ku urang teh leuh eta teh deuleunan nganuhunkeunana ka urang nepikeun ka moal aya eta teh asa ditulungan meureunna deuleunan Sama Cepot secara dewek teh jeung keur baku teh. tapi berkurang Insyaallah dewek lamun keur cager mah nya dewek insyaallah daek dewek di cita. dihiras ya. Keun bae dewek mah dihiras oge teu nanaon da. Dewek mah ibaratna naon teh ibaratna ibadah dewek mah najan dihiras ge dewek mah ridho. Aya kesurang itu lah. Aya alhamdulillah ari kitu ana mah. Bener ingat dewek baheula waktu di Tasik deuleunan euy. Ngaji jeung Ustad Ajis Imron nu ngaji teh harita dewek mimilu harita hungkul milu hungkul jeung Pak Ageng dan nu ceramah teh dewek boker milu hungkul harita dibere ada kereta mau sakarung Cepot. Dewek mah euy nyata. Itu caritakeun mah nyata teu etis gitu. Gitu nya. Da naon-naon oge da urang teh kudu ibaratna syukur kana nikmat kasehatan nu dipasihan ku Gusti Allah. Urang sadayana nya kudu disyukuri sagalana rupa oge. Bok nikmat lahirna, bok nikmat batinna, deuleunan teh. Jadi ngabeli kurang Cepot. Alah, dewek masih di kano ge ukur kokolot begog lamun teh mah. Terus nyanyi kuana da dewek mah lain ustad deuleunan we. Bedegong bener da dewek mah tuh sidik ciruk ge teh sakola-sakola acan wajah nanda wajar we dewek mah bedegong ge kitu nya. Dewek bapak dewek geura euy aduh harita dewek minta sakola. Abdi di ijinan geura dewek sakola bapak dewek. Nah, tidak mau kenal ya kesan.
Da dewek sakola nyeker euy. Pan aya baheula mah sakola teh sapatu teh sok dibuka tanya. Teu pengalaman dewek kita mah pengalaman dewek. Mending lamun beureum-beureum aja hiji beureum hiji masena nya kumaha diomongan. Tah, supaya eta teh naon eta teh dewek mah supaya ulah katingali teuing gitu. Da lamun di masjid dewek mah pan aya ceramah ustad euy kita mah dewek dikasih. Aya ulah jeung seurik istilahnya ka dewek. Dewek teh jumaahan nya efek teh aya ustad ceramah ngomongna kieu euy ngomongna teh piceun anu gorengna surung anu saena canak anu saena gitu. Ari jumaahan teh bubar nya. Nah, dewek teh jumaahan teh bubar. Tah dewek teh buru-buru euy kaluar. Dah. Teh inget bahasa eta dewek teh. Da dewek teh nunutan teh anu di kadengi ku dewek teh ku ceuli dewek. Nyata bahasa eta ustad teh ngomongna. Dewek teh buru-buru we kaluar. Nang cenah pangalusna, tah cenah dewek mah da sirik kulana. Anu kuring cenah teh. Wah, bener. Syukur kan iman apa na? Bener eta teh. Iya kuring. Paingan euy, dewek teh pas kaluar deui si Imah. Geus eueuh eta euy. Kuring. Anjing. Bener. Aya. Eta we cenah sakit na beureum hiji blok hiji didinya mah teh. Dewek teh sidik ge supaya ulah katingali gitu dewek nu nyokot cenah matak disirang-sirang ku dewek teh engke jumaah engke dewek nyokot deui anu eta gitu jadi dua rapasan dewek. Eta kusi ngajual cenah ka Hendra. Nah, eta mah euy caritana panjang eta mah. Caritana. Da dewek ya tuh. Pernah eta mah euy keur pengajian, da dewek ngaliwat dewek teh. Di masjid teh keur pengajian. Tong beja-bejanya. Dewek teh kebenaran mawa karung tadi nama dek ngalah sampeu dewek teh euy. Batur. Majuju paling ngeter dinya mah. Nu beuleng mana anu ajuju? Etan. Apa? Urang ngalayu. Mangga mah ka juju. Ai ajuju cenah mah boga tangkapeut deui heueuh. Ya. Anak ka beki dewek teh beuteuy dewek aduh. Keur ngalusan sora teh sok beuteuy teh da dewek tukang semulai teh na. Keun bae nya dewek tadina mah rek saramah ieu teh. Nah jadi ngobrol jeung si lain. Keun bae urang ngobrol aya namanya. Keun bae Orang nonton pengalaman akan mau kenal di masjid. Dewek segitu daleuna. Carita nama marukanana dewek menang sakarung eta mah euy. Cenah jenuh keur pengajian dijual ku dewek teh ka rongsokan ka Hendra daleuna. Panitiana bisa pati eta satpam. Kita bisa pati pengajian. Daleuna euy. Saha Cipati. Teuing masak dewek curang seuleung teh, curang deueun ngajaga euy ceuk teh kitu euy. Tuh loba duit dengan nasional tuh siakan. Alhamdulillah. Jadi boga duit menang maling eta alhamdulillah. Ulah tutup teh. Da sebenarnya mah dewek oge apa nu kitu teh haram. Kita batur mapagahan akan serangan kitu pulang kali. Dewek na euy caritana na kieu euy marukanana teh euy sedih dewek teh caritana teh sedih teh bisa euy dewek teh aduh ampun kuring ngadengkeun ceramah rek ngadengkeun lah cerita dewek mah caritana teh kieu dewek teh pamajikan di mah teh ngecebrek we euy teu boga beas teu boga duit teu boga jajan budak dewek teh poek euy poekeun marukanana aya baterai
lain poe jalan lain jalan nu sok urang dipake leumpang pikiran dewek teh blank poe ingat kana sampul batur tanya terus ngaliwat tah kangareupeun masjid di masjid aya anu keur pengajian harita pengalaman dewek teh ampun astagfirullahaladzim pengalaman dewek aya cenah teh nararumpu nu ibu-ibu hungkul deui selop mah do apa berarti yang kapaksa we ku dewek dari karungan dijual ka mana kan katongeng udah teh dijual teh da poe salasa sok aya di tongeng dengan brandinya dibeli kidul apa sok kadinya apa dibenyeng namun poe minggu mah geuning kana pengalaman dewek eta anu mah tara ya nama tara kaliwat tara kaliwat dewek aduh ampun ya bisa kasih asa kasih pengajuan alhamdulillah dan ku jasana Ustaz Ajis Imron deuna dewek mak make jeung nampilkeun ngaji segala aya ceramahna aya kumplit sejarahna patempatan sifat tahunan aya sisiniran mah sisiniran jeung kata lucingan ke geus aya si buncir nya si buncir ka mana heula keur diproduksi jene si buncir dan beres deuleunan diproduksi kembang cembep ka boga dewek dikali produksi dia teh cembep aduh ka boga dewek sabaraha gaweana wayang saca aya genep juta kabehna aya meureun diutang hitung ieu 600 bae diutang hitung kurang leuwih diutang tengaheun silaing hayang apa teh carita dewek jeung ka boga dewek cembep aya tah baheula teh dewek teh keur di kebon keur ngalacenge kebon babe dewek lain kebon batur kebon boga babe dewek mah teh boga kebon babe dewek mah tah harita aya sugan teh anu ongkong-ongkongan teh geulis cek dewek cari awewe harita teh tamanehna teh nongeng disebut kieu gitu dewek keur kieu tah ai simbep apa kieu lain manehna teh keur undur-unduran bari nongeng nah atuh jadi kebeneran gitu aduh nah cek dewek ngeunah ya teh euy ngeunah cek dewek teh ai singorek aduh eta sampai ka dewek pengen si akar atuh we hansip di teteangan gara-garana teh eta kan bani gondrong alarm itu kita cembep geura ampun sampai kan jadi kabogo dewek manjang geura ai minta dikawin ka dewek sudi teuing dewek teh kudu ngawin kitu henteu dewek teh dikawin dewek mayang teh kitu na we ungkul naon da ayeuna kawin mah hayang kan geulis dewek oge ratu geus normal marukanana lain mah eta sapiana kemudian akan naon teh cembep teh sok dengan sangu rokok saperean panah hayang dikawin ku dewek eta teh kapeng peongan rek teh kapeng peongan kumaha da meureunang harita dewek keur kieu manehna mundur jadi we hansip kenangan kesehatan nah harita hansip kenangan dewek ta dewek mah nyumput nyumput teh harita dina kolong bangku deureuna harita dewek teh nyumput teh
eta diteteangan dewek ku hansip we burber ka itu ka dieu jeung masyarakat. Erek dikawinkeun jeung si Mep. Maju. Kemarin ke si Ai. Si Ai begitu. Bukan. Tentang ranah itu. Maju pajikan si Akang. Gitunya. Salah kon dewe cirup deulenan. Anu pinuku dosa teh. Ulah katurutan. Turunan urang menyak. Cing saralada, cing saraloba. Ini kan nyanyi ngerasa itu. Syukur. Nyanyi naon? Nyanyi naonnya dewek mah anu bisa mah nyanyi teh nyata Ustaz Ajis Imron nu bisa nyanyi mana Ajis Imron ayeuna kitu teuing dewek mah ieu dalang cadangan geuleuhna dewek dalang cadangan eueuh video jadi we kapaksa tah si eta tah si eta kemarin sibuk dengan Ustaz Ajis Imron jeung digawe jeung sehat we jeung milikna bager teh geuleuhna teh terus bager ka dewek teh manehna boga kahadeun saeutik dikirimkeun nangkana sawu dan gegedena mah lolobana mah kan udah gede kayak mah bucuna unggul menangkah nugurukna ka dewek mah sakitu gaya kaingetannya ngaturkeun nuhun ka Pak Ustaz Ajis kumpul lagi saya kumita dewek eta teh baiknya alah jan sakitu dewek nu bisa sakitu eta geureuyan Mang Cepot ari tadina Mang Cepot teh erek ceramah ari pek teh kadon diajak heuleuy tunggu si itu tuh aduh ampun euy sono eueuh terbagi jadi episode berikutnya welah ceramah mah nya hampura Mang Cepot bisi aya kesalahan kata-kata dah gitu ngabubungan channelnya marukanana dewek baheula dibawa Bapak Haji Asyep Sunandar Sunarya pernah dewek Bapak Haji Ade Posasi pernah dewek dibawa da ayeuna mah dewek jadi milikna Ustaz Ajis Imron dewek ayeuna jadi ngageueuh channel saung si Cepot dewek teh sugan we ya barokahna di mana we da ngaran-ngaran usaha urang teh nya dina naon bae nu penting mah halal ulah jiga dewek baheula euy maling senang maling campur maling nangka sagala dipaling ku dewek maling awewe pan eta sing beb geus bosan da piceun wae bosan dewek mah beb wae yang ngeuli sekali-kali kemana tuh da sidekan we kero 1.000 na rebon bapak dewek kering jang geus acan jang malah cenges teh cu bapak dewek itu teh kasaha itu ka dewek itu kasaha berapa balik jang Pak kulit Pak berapa berapa balik selain kena kulit gitu cu Pak bapak sebenarnya itu ojek kedaguan Pak cuma dia kulimunya kenawan cucinya lain kering iya dia bakti mengisunggung kita bapak itu ngajak open kering teh ada sayang bodohnya gua
bapak. Bapak kegelanya ya cuma tinagoan. Hari mau datang ke lain. Kuat dari mana? Kuat tuh ya. Jadi gerang asak balik. Kan ada tuh hati-hatinya. Rek jajan ke mana? Tom jangan ini dia. Satu. Kata bapak dewe kering. Bapak dewe kita kering gerak padahal mah euy. Bapak dewe teh. Ini mangga agar atuh bapak dewe. Ku dewe teh geus disadiakeun euy. Pai suut ku dewe coba ieukeun. Can kudu ku dewe di ieukeun dewe kayak batuk. Barang tuh. Iya kira. Sadar. Kunaon? Kusigi kadonggong. Allah euy. Lain ku kadu dirojokeun. Bener euy. Alhamdulillah. Pernah, Lei? Pernah. Dari bulan, loka Alma Noel melaga. Ini tak silakan si Lei euy. Atuh kitu mah. Comnya Lain si Akan di bunga dia kumaha eta? naon? Berbunga si Akan. Alhamdulillah dewek mah meskipun teu boga duit oge alhamdulillah buka bunga mah euy. Bisa naon teh ibaratna kesehatan dewek diberi kesehatan oge alhamdulillah dewek mah selalu bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Da naon oge urang teh kudu disyukuri nya. Ulah naon teh ibaratna ulah ngarasu lah boga rezeki seeutik kudu disyukuri. Geus ku dewek teh ka naon teh naon ngaranna teh nu dibaraeuna teh ka buana mekat tak ku dewek dibawa ka dinya. Amin da papa dewek eta ku ieuna ongko gering tapi na ngadon ka sawah geura papa dewek rek anak jangan suung. Ambilkeun kana ceng. Insyaallah kemah da bakal aya kemah babe dewek. Jah sagitunya tong loba ngabacotnya. Bari teu nyambung. Hampura mencepat ukur guyon-guyonan euy nya. Hampura mencepat ngabeberas channel eueuh video euy mencepat naon kamaling-maling cenah dicaritakeun pada dewek dan teu dewek mah maling cenah, maling sampe, maling naon misalkan teu dewek mah teu kaliwat teu. Sakitu nu kapihaturnya bisa kasangakeun nya mudah-mudahan kanu nongtonna atuh cing naon ibaratna cing betah nonton channel Saung Sucepot nya kanu dan subscribe cing dipang subscribekeun deui atuh kanu parantos subscribe hatur nuhun parantos ngadukung channel ieu Saung Sucepot nya mohon sakitu atuh nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.